Tadi aing di jalan mengih duit 5 juta. Di mana ari maneh manghe duitna? Di ditu di jalan. Wah, bisa meureun. Kayak orang jalan-jalan bade traktiran atuh urang ku maneh. Ih, duit nage teu dicokot dari maneh. Nah, ari maneh lain cokot duitna teh lebar, teh badag eta di duit teh. Naon? Da urang mah butuh duit nage 7 juta. Lamun ku urang dicokot, meureun urang nomok 2 juta. Cuma tolong, duit budet aing ah. Wah, kaparangan ulin teh kopi minum ah. Segar. Ari sia, ieu kumaneh diinum lain. Kunaon gitu? Ulah lain minum kurang. Lain ulah nyahot teu ieu maneh. Emang kunaon gitu? Eta kopi anu bieu kumaha diinum geus dicampuran racun beungeut ku urang. Edon sumana ngamejaan teh tadi ke aing. Eta teh kopi teh aya naonan. Monar ya. Bro. Kalau mau kuae eta banget sigala amat. Ulin atuh ulin sigala urang. Alah sia maneh loba gaya rek ulin sagala boga beungeut siga kalenan oge. Bedo mangan mana enak enak entis. Mending aing loba gaya tibatan maneh loba hapuran. Si anjing. Bro, mana geus di marana? Duaan wae. Urang jeung si Endang aja uling geus di ditu tuh. Ari katempo nama rame. Tapi ripuh. Ripuh kumaha, Bro? Aya nu majeg lain. Lain euy, anu majeg ripuh. Ari batur manya jeung tabogona masing-masing romantis. Ari urang jeung si Endang hayo pada duaan siga si kanyut.